Huh, surga dunia, Tong. Perbaikan gigi ya, Tong ya? Iya. Siapa kamu berani merasuk-rasuk anak saya? Aku ada ketecerete. Tolong keluar dari badan anak saya, Mbah Kete. Alah, dengan sangu lagi asin. Gerak balik si Otong eta kunaon? Gerak balik si Otong kunaon sieun? Ya Kang dahar heula ya. Istirahat heula ya. Nginum heula, dahar heula, me kuat tenagana. Oh, nganter-nganter di daguan tiap tadi kerek datang. Mana betul lah lapar ya. Ye, daharna. Ye caina. Tah, Kopi na mana? kopina eueuh. Ye. Ye daharna tah sangu. Ududna. Eueuh. Udud oge. Dengan buburuh di batur atuh ieu mangan seukur sangu jeung cai unggul kopi Nu naon. penting mah sebeuh we atuh. Geus ye, abi erek balik deui. Ye si Otong di dieu tah. Sok. Nya, geus. Ieu mah. Teu dibere kopi, tong teu dibere udud, ngan dibere cai jeung sangu unggul. Alah. Dengan sangu lagi asin. Asin lagi nu kamari mah tinggal huluna tong. Tempo. Cuma bubur perbaikan giginya euy. Koret indung manehna mah. Pokoknya bang, cuma teh pelitnya bang. Ya jeung bulu asin babah geus macul si isuk ieu teh. Oh bah, Otong punya ide. Apa tong? Oh, sip. Siap. Kamu duluan pulang, ntar babah nyusul ya. Iya. Aduh. Gerak balik si Otong eta kunaon? Gerak balik si Otong kunaon sieun? Nah, aya naon si Otong na? Duh kakunaon pok nu mesin. Kuat, Atuh aya naon si Otong sekolah luas kitu. kuat. Ayo we balik. Rek dahar ge kuat tingkat teh jadi kieu. Kan sigana mah budak teh kesurupan. Kudu kumaha eta teh? Ceningan kieu. Pisaan si Otong euy anak aing. Tenang, uang tanya meh keluar jurigna. Bukan tenang, uang tanyanya. Nya atuh sok tanya jadi kudu kumaha budak teh. Siapa kamu berani merasuk-rasuk anak saya? Aku ada ketecerete. Di mana maneh Mbah Ketek Jerete? Aku adalah penguasa di daerah ini. Jadi kalian harus sembah kepadaku. Lu cenah ditanya mbah urang teh cenah kadinya teh. Jadi kumaha tuh? Sumpah jago si Otong. Iya, udah nyembah nih, Mbah. Tolong keluar dari badan anak saya, Mbah Kete. Nya. Oke, aku akan keluar dari tubuh anakku. Tapi bikinin kopi hitam sama mie rebus. Jangan lupa ada telurnya. Ulu Kang cenah meh keluar teh ti budak urang teh cenah aya mie rebus, aya endogna jeung kopi cenah Kang. Wakeun, panggilkeun. Si teteh ditanyaeun. Atuh nya atuh sanya abi bade nyandak kopi sareng mie rebus di endogan nya. Awas, jangan lupa ada rokoknya ya. Aya rokona oge Mbak Ketek Jerete. Heg, sabatangnya rokona nya, sabatang we nya. Satu bungkus dong. Kudu sabungkus. Ih, nu kasurupan teh aya-aya wae ih. Moal atuh. Keluarkeun malah tong loba omong. Anu penting mah budak urang cager. Saungkus lah rokokna guatkeun. Ini Mbak, kopi sama tokonya itu dari mana? Taruh aja di sana. Di dieu. Ieu mina oge aya endogan. Tuh. Tos ayeuna mah sing kaluar sieun abi mah. Tapi masih ada yang kurang.
Aya wae nya jaban kurang teh mah loba. Geus mah tong loba omong meuli kuatkeun es krim coklat jeung ciki can kuatkeun si otong mah cager. Tuh teh, yuk uang belilah teboga duit teh uang ngancuk daripada si otong kitu wae repotnya. Me cager si otong uang beli yuk. Heuh kuatkeun malah kuatkeun eta cager. Jangan lupa ya, coklat, es krim, dan kiki. Tuh, ayo teh. Aduh, tong. Inu manehna geus ini teh ciki. Sip. Rencana urang berhasil, tong. Kan bener kan, Bah? Ide otong. Berhasil, tong. Kita makan, tong. Iya. Bah, Mami. Mantap. Babah marokok yo. Jeung kopi na mantap. Tadi mah teh dibere udud jeung kopi, ayeuna mah kudu ditipu heula tong si Mama mah. Si udud ayeuna mah sok tong. Beakeun tong lah. Asa tak percaya sih seotong kasurupan. Teu kumaha kitu? Ya nu kasurupan teh men es krim jeung coklat tak percaya juga pura-pura eta mah. Nya oge nya teh. Geus ayeuna mah uang toong we lewat itu. Mah hayu atuh. Ayo teh. Bener tong, si Mamah mah kudu ditipu kasurupan kawas kitu tong. Iya, Bah. Besok-besok mah otong tuh mau jadi kesurupan semut. Kesurupan semut kayak gimana kamu teh? Gitu-gitu aja. Waduh, penting mah urang berhasil, tinggal nunggu es krim sama coklat. Ces. Aduh. Bukan mah lihat kita dibohongin. Surga dunia, tong. Perbaikan gigi ya, tong ya. Iya. Aduh. We nya dibohongin. Dasar ngaku-ngaku surupan. Pantesan ieu teh kerjaan bapak na ieu teh nu bener mah ieu nu ngopi nu ngarokok budakna deui ngaemi deui ngabohongan kolot we ieu mah. Dasar ieu teh bapakna we teh teu waras ieu teh budak leutik di tita bok. Ieu teh di tita bok. Perbaikan gigi lah. Perbaikan